Banjarwangi TV. Lega amat di kebon. Nusahanya bawa balik gue ya. Mumpung gue nebogana. Kemana di sar RT teh? Ngomong aya di kebon jeung ganggarangan. Tapi di piangka kebon. Di kolong paranje meureun jeung undur-undur. Lain jeung ganggarangan. Koblah lepak sugan manehna. Meh hiji jeung bogo apa ya di RT. Aduh, ngomong beres pemilihan lamun menang rek mere sesa. Giliran geus menang kabur. Wah, tai. Kabur di mana di sar RT teh? RT kabla. Giliran aya perluna. Kru di mana? Kru di mana? Ari giliran keur kieu aing butuh. Wah, ngomong aya di kebon. Tayang ka kebon eueuh. Enggak aing lepon lagi. Sok aya cabean mainna teh huntuna main telepon teh. Sok gila ningalina. Kamarinya. Wah, pinjem duit. Emang naing koruptor, pinjem duit ke aing. Menta ke aing mah. Ngomong berita naon ayeuna ya? Aduh, berita naon nu keur rame ya, keur viral. Nu keur viral pas banget sia. Naon ya? Facebook aing sanu nyolong ieu. Bagoy. Anyar meuli kamari. Sanu nyolong deh. Nyumput na galeri. Lain ngomong atusnya mah. Cipol gue aing. Nah. Mendingan nonton berita ya, dah. Beak sugan kuota teh. Nah, siap. Siap. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ripuh ya zaman geus kieu mah ya. Ngan ngadu domba we, ngadu domba. Astagfirullah. Ieu naon deh berita terkini. Moal jadi mendingan gua yang ditotog lagi ya. Moal bener ya. Ku aing lamun ditotog. Aduh, beritana rajet bener. Mendingan aing katen si Emon ya ulin ya. Syukur-syukur aya sesa kabul nu kamari. Mana tadi remote-nya? Molor sudah. Hah? Molor wae sia nih. Naon atuh ah? Ngan si RT. Terus penasaran amat dengan Pak RT teh. Manehna boga janji kamari pas pilkades. Manehna janji arek mere helikopter. Oh bener sih teh.
Hari geus menang. Eueuh ku yang diteangan. Helikopter merek karak sapotong. Atuh lain kepret ku sia kepala. Gelo sugan, kira aku kudu dikepret. Di tambulan gitu mah make lencak. Nguna, pas banget sia tanganna. Ngopi mah. Ya, mah. Serius ya. Oh, wow. Kopi susu ya? Nah, oke siap lah di Ciherang doang mah. Oke siap. Goblok. Kopi senawaran Ciherang. Ciherang Pondok tadi itu kapalang Curug Dengdeng. Mon. Nyian kopi apa tinggi pakai sepatu? Meni lila. Buah-buah modal budak teh. Inting mana nyen kopi. Mending balik. Pala tarangil emang. Eta cileuh. Can dibersihan keneh wae. Astagfirullahaladzim. Cileuh eta. Ampun teh. Ngadaan kupat anu menang nomor 4 main gaple teu si wowo eleh kudu legowo salatullah salamun China. Bener-bener sarcakrut mah malah mangkat jelema teh. Buat Banjarwangi TV, sukses terus, semoga lancar. Saling doakan. Orang bodoh bukan orang yang tidak bisa menulis atau membaca, tapi orang bodoh itu yang tahu arah kiblat, tapi dia nggak pernah sholat. Tonton terus channel Banjarwangi TV awal. Ulah poho pencet subrekna. Tong poho subscribe, like, share, and comment.